بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة الحديث قال العلماء في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم واعلم أن القرآن هو البحر الحديث ومنه تستخرج جواهر العلوم ومنه تستخرج جواهر العلوم ونفائس العلوم ومن فتح له طريق الفهم فيه من المؤمنين دار pada bapak ibu ibu hadir ahli kot dipayung sirkuit saya jelaskan dari kawasan dipayung tergabungkan dengan samudaya kalapatan bersadu bersalin dari hati mulia sadayana bersama dan bersama aku di paluan sudah disuruh kembali. Mudah-mudahan wasilahnya kurang kali kurung di tempat yang menjadi. Mudah-mudahan dosa bulan sadayana mengalir supaya dina pangampura Allah Subhanahu wa taala. Para bapak Waalaikumsalam hadir. Beliau ulama dinai kita wa'lam kana hukum kuarannya artinya orang teh kedah mengingat dasar sabab ulang terang mah urang moal tasawuf loba jalma nyaho tapi api-api teh nyaho. Nana nu kudu diuningatkeun teh jeung kudu terang urang teh annal Qur'an sanyana Al-Qur'an eta huwa ari Al-Qur'an teh eta al-bahrul muhitu lautan anu ngaliputi. Artinya Al-Qur'an teh ibaratna lautan nu ngaliputi. Jakurang mah Samudra Atlantik. Di Al-Quran teh lautan seperti lautan nu ngaliputi. Wa minhu tina ieu Al-Quran teh tustakhraju dikaluarkeun naon jawahirul ulumi pirang-pirang inten mutiara pirang-pirang
ilmu. Jadi para bapak, para ibu, Al-Quran teh sumber daripada ilmu adalah Al-Quran. Kurang berapa? Kurang gimana ilmu kurang teh, ilmu sholat kurang, ilmu puasa kurang, ilmu zakat kurang, ilmu kanyaho ilmu teh, niwa kurang, pamna dari niwa teh naon, terus pamna dari sholat teh naon. Iya urang berapa? Jujutanana sabab lamun nyaho jujutanana urang sok sumangat sabab lamun urang ngalakukeun hiji perkara heuh teu apal ti luhurna cara cek batur teh batur ka urang ieu maneh lamun hayang boga duit 2 miliar maneh kudu ngayakeun duit 20 juta. Kalau bapak begitu ya. Mungkin 20 juta teh maneh dulu invest. Ngeus invest mungkin maneh bakal boga gaji. Sabaraha gajina? 2 miliar per bulan. Tadi bapak di mana eta duit teh? Jeung saha anu ngaluarkeunana? Jeung kumaha anu akhirna jalma nu invest sabab teu apal jujutanana akhirna katipu. Tah supaya ulah katipu. Jadi ulah katipu. Yen nyaho kudu nyaho urang sararea kana ilmuna. Di mana jujutanana atau waktu itu nate kokodoranana dia ilmu teh, ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu puasa, ilmu bunga haji, lamun apal kokodoranana dihitung kurang lebih semangat. Komo zaman ayeuna mah berbagai macam ilmu, ayam kuruna perjalanan lurus. Para Rasulullah dipengkolkeun tengah jalan dinya. Leos nate ka Ahmadiyah ka itu. Nu hiji leos deui jadi Syiah ka itu. Naon sababna? Sabab teu apal jujutan ilmu. Geus geman mengkol bae namanya. Hukum dipengkol-pengkol di mana ieu nama beureuh? Beal teh dipengkolkeun geuningan. Bukan jelema eta nu meunang beal teh. Ku sabab aya panyokok, pengkolkeun gantian we teh. Tah zamanna bener kan itu lain nama. Ku ngapengkol. Puasa teu deui mah nya pamajikan baru pengkol-pengkol gua. Lain maksudna urang kudu apal kana kaluaranana ilmu teh di mana. Yen orang bisa wudu, bisa sholat, iya ilmuna teh di mana? Iya ilmuna teh asal permulaanna nama tina Al-Qur'an. Al-Qur'an dawuhan Allah. Terus diusulkeun ku Allah kana nabi urang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Sabarantosna ilmu tina Al-Qur'an aya di ulama Al-Qur'an teh dadan kos ayeuna. Ayeuna Al-Qur'an balataknya. Yo bisa dibaca ayeuna. Baheula teh aya tulisan sapertos ayeuna. Aya tulisan seperti ayeuna. Ayeuna mah make barisan, amun titikna di luhur hiji disebutna nun, titikna di handap hiji disebutna ba. Titik di luhur 2 disebut ta, titik di handap 2 disebut iya. Baheula mah cenah titikan. Baheula mah ditulisna Al-Qur'an teh menuju zaman Abu Bakar Siddiq.
Lama begitu Rasulullah ingin wahyu ke Allah melalui malaikat Jibril. Rasul teras ngabunuhkeun para sahabat kieu tah ngabunuh. Diwartoskeun ka para sahabat. Diaoskeun ka para sahabat. Ngan sahabat baheula mah palaliter. Sakali ngaoskeun Rasul di panjungan sahabat, langsung ku sahabat katangkep kataran. Beda di umatna ayeuna nya di urang sararea. Urang berburak balik moal minggu. Logo itu eta, logo ayeuna eta. Lamun ditanya ke hiji deui apa? Sabab zamanna zaman barulet ayeuna mah. Udah pantes loba kata ribu oke. Usabab ieu uninga para sahabat yang santosna sahabat kaituna santosna para mujtahidin kaituna bakal moal aya nu ngalire kana Al-Qur'an moal aya nu tahfidz oge kana Al-Qur'an loba tahfidz Al-Qur'an ayeuna di mana-mana tapi ngaraksa kana tahfidz Al-Qur'an teu bisa di mana ayeuna loba Pak kata Al-Qur'an lain di dua bahkan ribuan dia ribuan ngomong kayak program kamar program bupati anu program bupati teh diberi gaji per bulanan 700.000 terjalma anu ngajak itu nalar Al-Qur'an berek 700.000 program ada kalau anu terdaftar abdi hayang tahfidz duit naon pun cok teuing tahfidz mah jeung teu nama teu apa dia campur udah jawab lama zaman sahabat dedeuna para mujtahidin ditalar komo Imam Syafi'i mah Yuswa 7 tahun geus katalar Al-Qur'an. Yuswa 7 tahun. Imam Syafi'i teh lama mujtahid ahli ijtihad. Yuswa 7 tahun ye Imam Syafi'i katalar Al-Qur'an. Al-Qur'an. Katalar Al-Qur'annya Imam Syafi'i urang mah umur 7 tahun mah bisa untuk bisa oke nya bisa ngawam sorangan untuk beda jeung kapungkur ngan ana Imam Syafi'i mah para bapak soranjeuna ma sabitu minhu sita asyrota sanatan kaula can pernah seubeuh beuteung di umur 16 tahun Imam Syafi'i saudara kaula di umur 16 tahun teu pernah warak fatwa teh naon sababna sabab warak fatwa teh li'annahu yuskilu badana matak ngaberatkeun yuskilul badana wa yusil qalba jeung matak ngeungaskeun kana hate wa yazilul patorata jeung batak ngilangkeun kapinteran. Jadi kuarep patuangan para ibu hiji mata ngabotkeun kana badan sabaraha nanya nomor kedua mata nuaskeun kana hate tuas hate nomor katilu mata ngilangkeun kana kapir terang ayo urang mah kumaha musuh bubur Baru pulang jam 8 dahar, jam 11 ngaliwat nyatu deui.
Jam 1 bojona ereng-erengan. Aya tukang baso urang. Ada kok. Jam 4 dah deui urang. Ningan waktu mingguan ada kok nyaneut urang. Sabarang-barang. Maka karek di mana kosong udah urang. Oke. Nek di mana kosong nah. Tanya wadah kenapa tuangan teh hiji mata menaskeun atau menaskeun hate jeung mata ngaberatkeun kana badan jeung mata ngilangkeun kana kapinteran nomor kaopat jeung mata wayuzlibun nauma jeung mata gitu kana tunu tarik narik kana tunu ya narik kana tunu dari suara apa pada tunu bukan katanya kalau mau hujan narik inci dulu patuangan warak nah patuangan warak awan teh kana tunu aya ngagore aya ngagore tah Imam Syafi'i mah tekantos ti Yuswa umur genep berapa tahun Imam Syafi'i mah tah ieu umur 15 tahun tetep pernah warat patuangan eta Imam Syafi'i mah pantes Al-Qur'an katalah terus al-Muwatta katalah banjirna tetap pantes jadi ulama mujtahid. Para ulama mujtahid teh para bapak may ya'rifu bi ahkamil Qur'ani jalma anu nganyahokeun kana Al-Qur'an hukum-hukum nu aya dina Al-Qur'an nampilne minal ami wal hosi tina ayat am jeung ayat hos mujmal ayat mujmal terus ayat mubayyan mutlaq muqayyad terus nas dohir nas yang dohir nasih mansukh terus ayatna ayat mutasabihah jeung ngajaokeun hukum-hukum hadis ulama mujtahidin mah. Jadi ulama mujtahidin mah ngagali kana hukum-hukum nu aya dina Al-Qur'an jeung hukum-hukum nu aya dina hadis. Patokan ulah Al-Qur'an sareng hadis. Kusani galina ku ulama mujtahidin. Ulama mujtahidin teh nyata termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ulama mujtahidin dibagi-bagi. Jeung ahli mujtahidin teh kudu nguasai kana ilmu berbagai ilmu. Bisi ieu mah. Ya berbagai ilmu aya di anjeunna ahli ijtihad disebut mujtahidin teh nyata ulama-ulama anu mampu kana sakabeh ilmu engke dibagi. Aya golongan ulama mujtahidin ti ulama fikih madhabna nu opat eta mah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, Hanafi opat. Aya deui ulama mujtahidin ti golongan ilmu usuluddin. Aya deui ilmu tasawuf. Terus aya deui ulama ahli ijtihad di golongan ilmu balaghah. Aya deui ulama ahli ijtihad di golongan ilmu tasawuf. Ilmu tauhid aya madhabna. Naon ilmu tauhid anu nyepeng kana ilmu tauhid atawa berpatokanana
ilmu tauhid nyata dua, Imam Asy'ari jeung Imam Mansur Al-Maturidi. Dua tak. Keluar tadinya ngaco kayak itu nah. Ahli ilmu tasawuf masuk sabartos Abu Yazid Al-Bustami eta nyepengna karena ilmu tasawuf pertama. Dulu ayeuna Syekh Abdul Khalid ilmu tasawuf nyepengna. Dulu ayeuna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ilmu tasawuf pertama. Dulu ayeuna Imam Ghazali. Dulu Syekh Ahmad Al-Faruqi. Dulu Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Imam Asy-Syahrul Raji seueur jeung nu sanesna eta mah ulama bagian tasawuf nyepengna. Lamun urang nyokok kana fikih ulama mujtahidina menang kana opat rek ka Imam Syafi'i atawa Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi eta mah bagian fikih. Ayana kana ilmu tauhid nyokona kana dua. Hiji ka Imam Asy'ari, nomor kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Dua eta mah bagian ilmu tauhid. Bagian ilmu usul fikih, bagian ilmu tasawuf aya eta usul Abu Yazid Al-Bustami, terus Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terus Imam Zunaidi Al-Baghdadi, Imam Asy'ari, yaitu Imam Syahrul Raji, terus ayana Imam Muhammad Baharuddin, termasuk Syekh Abdul Khalid eta termasuk ahli usul atau ahli tasawuf. Kayaknya teh nyokona aya ilmu qiraat mah qiraat sab'ah. Dina qiraat sab'ah dina bacaan Al-Qur'an teh. Qiraat sab'ah seperti dina qiraat sab'ah mah aya maca wadduha di wadduha ya. Wadduha imalah teh kaituna. Seperti qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aya kufuwan ahad, aya kupe jenengan. Macana teh eta bagian qiraat sab'ah. Seperti jalan sab'ah mah Imam Amal, terus ayana Asim, Kasai, nah eta bagian qiraat sab'ah. Ayana ilmu alam, ilmu nahwu Abdul Aswad Ad-Dabuli nyekelna. Terus ilmu balaghah sur para mujtahidin anu nyekel kana Al-Qur'an teh ngagali kana mana Al-Qur'an. Ieu eta teh ieu teh sadayana para mujtahidin tuluy ditatapi ilmuna. Begitu para bapak kadieuna nepiakeun ka Imam Ghazali galuh deui murid terus papat nepikakeun kanu ngaran ieu kitab. Dadieuna kanu ngaran ieu kitab teh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani gaduh murid Syekh Khalil Bangkalan Madura. Syekh Khalil Bangkalan Madura gaduh murid seperti Muhammad Ciwanus. Terus ayeuna Mama Sujai Gudang. Eta teh anak Pak Khalil. Mama Sujai Gudang gaduh murid. Saha nyata Mama Satibi almarhum betul. Mama Satibi gaduhan murid deui termasuk ka dieu nama kawuran. Mama Carasas, Mama Belar eta teh murid gentur. Beh dieuna kawuran Taluk Agung, Tanjung, baheulana nya, baheulana.
Kalau aku tanya boleh murid bukan murid mata panggocetna lamun cara nyanet teh mah nyanet ya rambutan lamun cara nyanet rambutan teh mah para bapak rambutan bubaruru koneng anu hejo aya di dinya pertama mah baru dicaret teh dawuh beak bareureuh bareureuh terus dihancar nu koneng nu koneng beak tuntuna anu hejo ge tidak sedang ada suuk ulah suuk pertama mah nu bareureuh heueuh ai hari pas eta ada ada disebut tata gini ada suuk eta ana bergeletik lagi dia mah maksudna teh leutiknya ilmuna tah jelema ayeuna mah hoak badak anu leutik gitu hoak mah badak tapi ilmu leutik kawani gede tapi ilmu leutik eueuh naonan tapi leutik-leutik ge aya keneh coba lamun eueuh nu boga ilmu kuncitan misalkan reka mana urang ngaleosna sedangkan eta teh Arab lamun ti urang lamun ieu misalkan sim kuring gaduh guru heulaanan rama sim kuring gaduhun guru nu agung gaduhun guru nyata gentur gaduhun guru nyata nu tadi teh Mama Sujai gaduhun guru Syekh Khalil gaduhun guru coba keur mah leutik tamah dieueuhan dikempesan atuh leutik mana are kumaha keur mah eueuh ilmu teh tamah dicegah atawa tamah dicegah teu meunang ngaji teu meunang ngaji lamun aya ngaji teh mah kudu aya izin atuh beuki eueuh beneran keur mah barelap tamah eueuh deui ada beli kasarung itu dah. Ayo kita nanti ngaco, bawa lalu modilun. Itu nanti tak, ngaco gitu. Jadi artinya para bapak, para ibu, kurang sararea kedah apal kana ilmu teh sing apal di mana jujutan kita ilmu teh. Aja nanti na Google. Ayo pada loba ilmu na Google. Hadis aya dina Google, Al-Qur'an aya dina Google, Al-Qur'an. Ya Google, aya Google dan bisa loba. Bisa dikecoh. Nah, bahkan aya ulama kamu Quran gitu. Tanpa guru, artinya teu bawa guru teh bahwa saya nyata guru nanti saya pas saya hukum syaitan guru nanti jalan nanti saya setan lamun orang kan guru tetap tulisin apa artinya para bapak para ibu kurang nikmat dia teh buku tetapi dia bermusim kuring bawa guru bawa guru itu terus pak iya sim kuring aja parah nabi karasul Rasulullah maka pantas ayat hiji hadis mertelakeun engke di akhir di akhirat bakal aya jelema anu ngagolongna teh jeung nu dipikara sakumaha. Lamun urang sapartis nya hiji artis teh. Gitu teh. Duh urang resep aya ting-ting euy. Ting-ting jangan ting-ting kan. Nah, gitu. Resep masih ohang jeung si ohang. Resep masih muda jeung si muda itu nah. Allah resep para mingguan hiji jajaran Rasulullah, jajaran para sahabat, jajaran para mujahidin, jajaran para ulama terus kadirana ngajajar saruntuy urang. Ketika urang di kilo sanajan butitina tetep bakal kajual urang. Urang kok hayang disebutkeun lain butitina orangnya. Butitina kalau dipisahkeun teh mah geus disepakan juga. Nan ku sababna hiji teh mata bakal kakilo gitu.
bakal kasapatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para bapak, para ibu kurang mingguan teh, ajarkan di mana-mana oke, ustad di mana-mana oke, buku data jujutan anak, wajib kurang kudu di guruan anak, wajib kurang kudu asal benar-benar kitabnya, lain kitab sanajan, supaya kurang terkesan asal sabab kurang keluar di nama hafal obat dia bahwa tolong menjeru eta teh sasal tur anu nyasar kita gitu nih disimpulin yang saukur mingguan simpulin jadi pada yang tanya ke simpulin nah jangan mingguan teh tenanya mingguan tengah gitu deh mingguan teh maksudnya ini ayam mingguan teh kumaha ayat itu mingguan teh dibubarkeun jadi nanyakeun ka simkuring mingguan teh maksudna kumaha supaya bener sanu boga ilmuna nya Allah boga ilmu mana diturunkeun ka Rasulullah teu pisan-pisan dina masyarakat boga ilmunya atau teu pisan-pisan kiai boga ilmuna aya ditimbal ti Allah bukan itu ya, sangat cerah lewat ya benar. Meskipun tuh gitu pas kicak-kicak, jika-jika ya, sakapung hurung, sakapung paeh gitu, di sekolah masuk untung ya. Nah, udah bukan ilmu lagi, ketik deh, biar diulang usahidin, biar ditunda. Nah, untung ketinggalan. Berdina puluh poek, jika ketinggali mah, ketinggali, poek komplek, ketinggali gitu, iyo alam bos poek, dulu orang mingguan, dari ketinggali, jadi itu, nah jika termingguan burung rantai gitu, teh, termingguan poek dari rantai itu, cara para ibu. Kemingguan ditiup, keburu teh. Kemingguan mah, poek tak itu, untung kurangnya. Apa sekurang we? Kemingguan pakai sarung, lelakinya pakai kopea, pakai koko. Tapi kemingguan mah, kalau ada sakit ya gini. Sakit, nyerem bedok. Sarangka bedog banyak. Adio. Jadi kolor jeung sarangka bedog teh panyakena sarangka. Saya teh teu poe. Ngan keur mingguanna kos aya gitu. Aya cahaya itu jika ketika kerja poe aya mun ketit ta. Berapa gitu dah gitu. Beda aja berapa beda di barang Saidin. Nah mudah-mudahan musim kuring Kengkol masih harus semangat kasadayana Bapak Ibu Bapak nami Ustaz asal pupuh jujutanana wajib kurang di guruan anak komok zaman kiwari zaman ayeuna bejeurna poe ngomong poe buta rajin ayeuna urangna aya dina cahaya itu nempel dina cahaya jika gebeng burung sakapeung hareup ya mudah-mudahan ya sing dipasihan ku Allah hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kau tonton, subscribe, like, and share.